Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak gitu benar. Pak yakin simpring bisa Bapak dongkap ke tempat-tempatan dan yakin atas dorongan sehat walafiat. So, ibu-ibu bisa masak gara-gara sehat. Bapak-bapak bisa maju gara-gara sehat. Balurah cicing naik tempatan gara-gara sehat. Salat isya berjamaah gara-gara kompak. Bapak-bapak bisa maju gara-gara ibu-ibu bisa masak gara-gara kiai bisa ngaji gara-gara ngajablay bisa ngajablay gara-gara jablay dia ya ayah alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadayana masih ditangainan ku Allah Subhanahu wa taala di pagainan kesehatan amin ya rabbal alamin. Pak urudan teh di antarana cukup lama bisa hasil di antarana nyata bikin amin to'am hiji bisa hasil mudah teh nyata ku mereka tua yang biasa itu deh ada mah tuh kalau ada mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaik orang ini, ada video si amroh nanti kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari ujung buru-buru ai padiru tegasna buragiru urang mirrabikum minta hampura jangan panghampura kasaha ka Gusti Allah tegasna mah urang teh kudu ngalobakeun istighfar ka Gusti asal tara urang geus maca salat sok salat 5 waktu asal tara urang maca istighfar ka alhamdulillah asal wiridan tara makan geuningan bu sing saja mah antara ngalaksanakeun wiridan cek dina kitab eta geuningan cek dina kitab naon tasawuf mah geuningan antara kawir dan bahwa kidun sing saja mah antara wiridan eta jalma teh sapertikeun mon ibu lamun tara wiridan ibu teh boga salagi ibu teh jelema laras cek bapak teh pamajikan aing mah tara wiridan berarti sarena ibu jeung nu jadi salaki teh bapana atawa salaki teh kaya-kaya sare jeung mon sarua sabalikna ibu gaduh caroge tara wiridan ibu teh sare pabarengan jeung caroge ibu eta teh ibu sarua jeung sare jeung mon naudzu ampura we kana tara wiridan dikaeun tah jadi balik di kana tadi sararea ge hayang ka surga hiji dina masalah murudan bihin ami to'am bisa hasil ku mereka tua katuana tak kurang korek bu ulah korek man kana lahu malun paliyata sodak bimalihi wa man kana lahu ilmun paliyata sodak biilmihi wa man kana lahu kuatun paliyata sodak bikuati lamun cek mah urang boga harta pek satakoh teh ku hartana teu boga harta mah boga ilmu pek satakoh ku ilmuna teu boga ilmu pek ku tanaga teu boga tanaga pek kudu aji simkuring ini termasuk sedekah kunaon ku ilmu boga harta boga duit pek bantu siar-siar Islam kunaon ku harta bikeun duit teh ka ustad bikeun ayeuna beas teh ka ustad jang naon tujuanna sedaya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi da boleh pake nyaho aras nomor katilu naik bu bisa hasil muludan teh nyata bi sholawat nyata kumaca sholawat ka Kangjeng Nabi seperti debat ya seperti naon berjanji
bahkan gini yang cek dinantari dia cek ulama wakola sirih sikti man kosoda mau dianggil robihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam pakon kosoda raudatan min riyadil jannah sehingga saja manu ngamak sebkai di tempat datang ibu jeung bapak teh kana di tempat kana ieu katempatan dibacakeun eta ngadalukeun kana berjanji karena sholawat qasidah kanjeng nabi maka eta jalma teh sapertikeun ayeuna naon pakon Kosodaro datang min riyadil jannah ngamaksud kata nabi kana patamanan tina pirang-pirang patamanan surga. Lamun urang lain arek naon lamun teu cinta ka kanjeng nabi mangariung sapertikeun ieu restu. Ieu teh urang tanda mahabbah melalui syariat palurah anu welang ka urang sadayana ieu teh hakikat mah panggilan ti Gusti Allah. Dikerekeun weh manehna palurah wayahna panggil masyarakat desa Pojong Jenggol ieu ku anjeun kertek dina hatina teh eta teh dikerekeun ku Gusti Allah. Tak urang ayeuna mika cinta mahabbah ka Kangjeng Nabi insyaallah kana ma'i fil jannah eta jalma teh pasti babarengan calik jaga di surgana Gusti Allah. Rutinan pek anu usia eta masjid teh budak mora kirim ke deketan budak mora sok urang kolot-kolot sing hade lamun setiap jam ngalaksanakeun salat teh jeung nama ibarat teh ditolak ku Gusti. Pakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amanu mardudan tunnatu baru sajamma ibadah jeung ilmuna eta tentu amanah teu ditarima amanah teu ditarima eta amanah wa ditarima ku Gusti cik tiba dina salat teh heula lamun ayeuna kopiah tarang kana masalah pensujudan eta teh rukun sanes Pak dina salat rupa-rupa aya sunat hayat sunat alpan bahkan ayeuna sunat naon deui rupa-rupa sunat hayat teh tah dina eta tarang ulah keur dina salat mah si kopiah teh ulah ngalangan tarang sapertikeun ieu lamun teh mah sujud Pak kopiah ngalangan kana tarang sah teu sujudna henteu daerah teh rukun salat dina sujud lamun teu ayeuna teu sah dina naon dina sujudna otomatis rukunna otomatis i'tidalna jeung bacaan sanifna eta oge teu jadi rukunna teu jadi i'tidalna teu salatna teu naon sabab gara-gara kopiah ngahalangan kana tarang kabuka lamun keur salat mah kudu kieu tingali tahu tarang teh kudu tingali kudu ada rapat kenapa tempat sujud dia mau bersolat di dia ulah lamun di kana terulin tawa jadi kembali jangan mahal gitu lamun arek musuk begitu kan lamun arek lotrek atau gaplek ceplak tidak lamun dikipin cigana ustad pangkatan dikipin pakai kopiah lu mengajalan cigana nang ditanya dan tiga mau ditanya ustad kamana bener tuh gitu jadi sing bisa ngakakeun keur salat mah kopiah teh ulah ngahalangan kana depaduli depaduli aki-aki muda ya pamuda lejeng pamudi kabeh bakal dinagi jelema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un marek pararai mah heula mudah-mudahan urang sadaya masih panjangkeun hidup sampai ku kau ibadah kau amin ayeuna ditebarkeun rezeki amin masih diberi rahmat ridho Allah amin mudah-mudahan desa ieu masih dikuringan ku sae malaikat amin diberikan ku rahmat ridho Allah amin jadi pemimpin anu adil amin jadi kiai anu bener amin jadi rakyat jadi rakyat anu bener amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.